Ya waktu puting rasa kurma geus kolot budak duanan alur kabeh rasaan teu paralugu ari isu awak tesok menitiri isu pisan teu kabeh tirisna teu ka barang ari tengah poe sok wayah lohor ini mah ngapa sore ari sore teh buri batang sore batur mah cenah awak teh cenah kitu da lintuh tapi rek aya mah tulang mah jeung kulit jeung hutang gitu. Kamu cek batin mah cenah teh caang tapi cek aing mah ari mata kudu mah da poe teu katempuna naon ieu teh bating. Miskin teh geus kolot anak areuh bae ka mana eta si dayat eueuh si nenek eueuh ampun aing. Suku ari tempelkeun kanu sama kita asa napa. Anu kenca can pernah pahili jeung nu katuh pisan dengan itu di dia beranger. Kumatai neneng. Neng. Kania. Ya. Kada neng, ya abah kada yang ini. Aduh. Aya naon apa? Kayak cicing pot ke cicing di dia mah ulah jauh teuing teh mah. Ya kan ieu teh tadi teh tos beberes heula Bapak, beberes heula kamar. Atuh lain bajuna lain dipake eta. Naon? Baju teh lain dipake Bapak, eta teh meuni awak teh meuni wos tulang kabeh teh. Lain tulang kabeh campur jeung hutang eta aya hutang. Meuni wos kieu teh Bapak teh nya keur ditinggalkeun ku Mimi mah Bapak teh henteu wos kieu, atuh ayeuna mah jadi wos kieu Bapak teh jadi sedih wing teh. Bapak teh geus peot kabeh nu jero ge ngilu peot nu jero. Ya kumaha atuh mangkaning ade eueuh di teh nyoker ka mana. Ka mana si lain ka mana? Teu nyaho eta mah mun ngomongkeun warisan sibuk teh mah. Coba da bingung mana baheula lamun ngoroskeun duit mah kadenge wae tapi lamun titah ka mana-mana sok tarapeun ke tara kadenge bae. Wingna teh jadi sedih Bapak mun Bapak was kieu teh wingna teh kana teh jeung saha wingna teh batur. Boga ade was kitu. Ya kada sing rukunnya jeung adi teh da mah tembok adi. Kamari tadi sepan lamak manakeun ka manakeun. Nya di dinya mah aing kudu ngakanan sepan lamak mah cepat teu kabeureuh ya naneng. Da kumaha tuh Bapak, da deui atuh. Naon Bapak utah? Alah, hayang utah. Mana utang mah Bapak da eueuh nu ngajual utah. Ya, saudara kisah acan bunguna mana? Da nyaho bumuna ge. Kumaha teuing atuh Bapak? Sok kawan. Aduh ya Allah. Aduh kumaha teuing? Aduh Kang Dayat mana deui nya? Aduh. Aduh, sok Bapak sok. Ari mana cerita ini sok ngilu sedih. Oh, da Bapak kumaha, da Bapak teh uing teh nyah teh ka Bapak. Bapak nawas kieu Bapak teh. Da mana teh Bapak teh jijinan aing bae. Neng sing sabarnya, dosen abah teh da kumaha waris abah teh kieu. Abah sabar. Sing ka ikhlas sing kari lamun abah teh nya. Muga dur mah da purah ngabalun teh ka mana teh datang-datang pangtengankeun kali kesidaya. Sira teu kapanggih-panggih. Padangkeun tapi abahna cicingnya. Ka mana-mana heula nya. Moal ketemu mah ka mana-mana abah. Cicing heula, Pak. Ampun. Ka mananya Mang Dayat teh nya? Bapak, Mang Dayat teh kumaha? Telepon baik itu. Pan mah teh boga-boga nu sagede tepak kitu teh tenang teh. Telepon mah. Kayak telepon banyak. Halo. Halo. Hai. Di mana? Iya keur ulin di jalan keur nongkrong kitu kumaha Bapak? Lain, iya Bapak. Kumaha? Balik ari mana atuh keur naha balik ka sakedeung. Bapak Oke, ke kadinya. Ke kadinya urang keur nongkrong ieu, keur cuci mata ieu. Siap. Agi. Oke, teteh. Sing sabarnya neng mah teh lamun abah teh kudu kumaha kudu ka mana ka abah. Ari mana ceurik teh masuk kalah kabeh teh ngelut ceurik kana amun. Udah sedih ningali Bapak was kieu teh. Lah sudah teh sing sampai saraba bunga ka abah neng.
Batalina pisan gering teh. 10 tahun bapak teh. Aduh, tong sedih mah teh neneng, bade mun bapak teh kabita ari mana cari cadeng elo cari. Di bapak teh pangganti Mimi. Bapak dulu waskip. Can kamari tari salaki mana bisa datang ka Acan. Acan si Makmun Oh, mah. si Mamun sudah pesan itu, si Mamun teh tempo nasoknya ahun, ka abah teh ngiriman boh naon da. Assalamualaikum. Sing sabar neneng, mah teh ada kumaha neneng. Sing sabar, mah teh nya mah teh pikanya pisan ku abah terboga anak awewe hiji-hijina. Ari si Dayat mah kuastai lalampahna teh bener bae teh campleng bae purah ngabalun bae teraya di imah. Aing mana teh neneng. Aduh. Senang ngampun ngobodo macam kau di belakang ya. Apa di Mang Dayat tuh di elus-elus. Aduh, atuh bapak galak. Aing kamu bodoh ku si Dayat malah teh doraka ka kolot gitu teh. Ampun. Tuh kadenge ulah ulin bae coba Oh, teh. nongkrong idenya teh. Malah teh bener mah ngomong ya aing masih Dayat gitu lain cicing bae. Abah teh ngomong ka urang. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oh, iya tuh urang mah tetangga teh nyaho gering, teh nyaho warasna ieu teh kumaha? Aduh, alhamdulillah. Urang teh hampura nya, da urang mah kajen deket kita teh nyaho. Oh, dihampur pisan. Nah, urang mah hampura pisan da teh nyaho gering teh nyaho warasna kitu. Da urang jarang di imah. Kan ayeuna nyaho ieu. Heeh, tanya. Ieu teh geus dibawa ka dokter, acan tos ka ditu ka dieu acan ditambahan barudak. Acan, Bah, acan. Bah. Nya ayeuna mah maneh kudu ka inget ka kolotnya. Da hayang waras mah kudu diistiaran kolot teh. Ieu teh kolot maneh kieu-kieu oge nya. Anu hiji-hiji ka kolot Kasing teh. karunya ka kolot teh. Aduh. Ayeuna mah geura neang dokter tapi mun ka dokter mun ka dukun barudak geura diistiaran ku maneh sugan waras deui. Tak kudu ka mana ye? Maneh Ka mana ye? teh. Ka dokter tak ka dukun. Nyata mah karep kumaha marane rek ka dokter ge ka dukun Mending ka dokter banyak berterepahnya. Anu mah sebakan kain pisan. Panyakitna. Panyakitna maneh berterepahe. atuh sobakeun terepae ka kolot teh. Panyakitna berterepahe. Ka kolot teh yeuh karena maneh teh. Wah, dia ieu mah yang menang got warisan. Oh, kitu. Hayang bukan kieu. Jadi pokokna mah urang teh ngadongakeun ka kolot sing enggal waras deui ka sabaraha bahari urang teh ulah ngarep-ngarep ka ditah pae ulah hayang kan turunanna bae Pangmaikeun dokter, pangmaikeun dokter. zamanna teh gede teh kusaha ku kolot Aduh ya teh. diusah disakolahkeun digajikeun ku kolot teh titah pinter cabodoh Menang mana gerak yang Oh, ayeuna mah geura bawa ka dokter, moneh ka dukun, bawa ka dukun. Tuh dengekeun. Wow din. Ngalangok ka dieu teh alhamdulillah teu moal naon mending na teh Kemoana alhamdulillah. naon kadege ku hayang nyaho. Geus pangmagikeun ba dokter atuh ka dieu. dulu. Alhamdulillah teu moal naon ka dieu teh. Ku hayang kadege teu moana naon we. Lain mau beak sakarung atuh. Beas teh catat. Baik, moe pares boga saeutik Ujung oge. yang dokter Menang dokter Ayeuna mah Nyapanya. dokter da wayahna neneng kainget ka kolotnya. Wayahna. Lihat mana pencetannya. Nah, tos kitunya. Geura ka warasnya, yatnya, ingat bapak maneh teh nya. Nah, pidoana nya Udah, mah. Rek wayah ada muali nya. rek ngari teh. Di mah boga parabaneun, bae bae entok hayamnya. Da popoyan meureun jelema di luarna. Oh jeung geura ini Sing warasnya. Ada lempangna hiji-hiji ge sukunanya. Waras. Lempangna sukuna hiji-hiji bae. Banyak hiji-hiji. Bas teh digawat-gawat tah panyakitna teh nya bah. Eta baju pake bah. Erak ku batur. Karena luar pencetannya. Aduh. Ayo mana? Ayo sugan teh urat gede pak. Misalkan masih kayak urat nu misalnya. Jadi naon teh pak? Itu lain urat aing teh tadi. Tidak ini tuh jalur jangi awal teh ka mama na bawa nyuruh kami teh gana. Heeh. Cek dulu kami teh cenah teh oma teh cenah coan uing tuh ulah dicabakeun ka saha ini kali-kali kumaha dirawu nyeri kali lagi lah eta. Hampur abah sugan teh urat anu gede teh nabrek dilempengkeun kitu ku Teh urang. coan mama na baheula. Oh jadi teh cocokan emak teh teh.
Oh iya dokter tadi datang lapisan dokter teh ilah teh kurang mana. Oh iya teteh manggil dokter teh lelilating ya bah. Aduh. Terbuat datang kayak itu dulu. Pencetan sing sabar pada ulah kawas tadi mencet bebetian jadi bapak dia abah menimulas. Hampurannya bah, Udah hampura pisannya. Cendol. Padahal hayang nebak nunggu mah maneh ge boga teh lebih gede batan abah. Pengobatan anu abah. Manggil dokter can ka dieu nya bah. Ya si neneng teh datang itu nya. Duh ka mana teteh. Bah, Ah. kayak kadang deui, ieu dokterna datang, geus ditelepon tadi, masih jauh keneh cenah kitu. Terus pencetan heulan, maneh teh bae nya. Pencetan. Yang satunya banyak, bebas lah di dapurnya, bisi aya dokternya. Oh dokter kena cai kan mana dokter kan dibuat Tenang, obat. tenang. Pencetan kali lah karunya. Kade bawa kopinya teh. Heeh. Pada kada bebeja ka dokternya ya, bebejanya. Aing ulah disuntik mati kitunya hayangkan hirup. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya teh kunaon ya teh? Ya teh tadi teh kasambang tak kunaon. Ari urang di kamari teh tasare. Oh. Terus berang teh tasare teh urang teh mandi. Tah enggak mau mandi teh tiis. Geus sabaraha dinten? Asana teh halangan kamari dokter. Aduh kumaha. Sikana kulit panjang itu Pak Dokter. Gitu, kulit panjang. Yang diparios Pak Dokter. Ayeuna namina saha? Nami teh abah teh kapungkur mah sarebat teh akiha. Kakihannya. Oh, nami lengkapna teh eta. Kayak sekedap diparios lah nya. Suntik beba disuntik bertereh paehnya Bah. Kayak dicek lah, dicek. Kayak rada ieu bapana. Sok aduh. Atuh rame kitu tensi Nya ieu teh tensi eta. tensi buruk-buruk gitu dokter. Teh tinu emah ieu teh meureun ieu kaseueuran teh ngamam gaang meureun. Nya aku mah boga mah henteu gitu. Gaang ieu teh meureun. Oh bener kamari bener hakang jangkrik aduh. Jangkrik kering di daharan. Iya. Aya teh dek nang dahareunnya kitu aduh. Darahna ieu teh ieu E768. Padahal motor tanah. Udah ieu mah pugugeus kitu. Aya tadina teh Bapak teh damel di mana ieu teh? Ya kapungkur bapak teh sok ngajahit. Malah pakaian batu yang Angah Bah. Ye bertereh waras penyakitnya nya. Seur ieu anu teh sok ngajahit. Pak Dokter. Bari disuntik. disuntik perlu suntik mati dokter hayang. Tanah bujang Sakali deh. Aduh, ya murag. Oh, murah aduh. Ya nata ya teh juga nata tes panyawatna teh tes konveksi ieu teh. Terus yang ngademlan kaos, ngademlan baju jadi ke konveksinya dokter. Tes konveksi ya teh kaseueuran teh ngamam naon itu kadenya Pak, mamna teh teh kenging dilalaworakeun. Sok ieu dicek sorang ngacakan masih akur tuh. Cek low 321 di Tanjung Layar. Oh bener di Tanjung Layar. Cek low. Sorang mah masih sae ya teh bapak teh nya. Mun dinu ieu teh mah panyawatna teh tapa upami kersama bade dijeksi. Dijeksi Mun. pada jarumna. Tah bade ku obat bae sakalian. Jeksi bae Pak Dokter lah bertereh. Ek obat tek dijeksi. Jeksi. Bah jeksi bae. Tah upami obat ieu kan aya tah ieu serbuk nanya ka si anak we nya ambe ieu nya. Tah ieu serbuk sabulan sakali diseduh kade nya ngangge cai ieu teh teh ngangge bata. Terus ieu pil ieu teh. Eta apa eta? Iya abang ngatur bae we ieu tah obat. Yo anu budakna teh rada geulis abah masuk rada kabeh. Ieu teh nang ti ditu ieu teh nu PKH. Oh tetep PKH. Nuhun namina teh. Kaboga urang. Tah ieu obat kapsulnya kedah dirandong ieu teh ieu. Sa entos bobo. Dorong ku RT. Dorong ku RT sareng gerobakna tah. Sareng ieu naon ieu siropna nya. Sirop ieu dibalurkeun kana dada. Oh, sirup Mohon. Nama teh teh susu nginumna. make RT. Make RT ieu mah mohon make RT. Sabulan sakali. Mohon ya. Kadenya Kang ieu na teh patuanganna ieu rada diatur. Itu teh keng seur teh ngakan anu hejo-hejo. Model kaya ninggung naon-naon eta nu aja. Sapertos cukut kitu teh tah mohon rada di ieu teh rada dijagi kitu. Jarami wios terus Ayeuna kumaha ieu nginum? tah ieu teh sakedik bae seret sakitu bae sok ayeuna di ieu dilandong. Bertereh paeh penyakitnya Pak. Mun ieu mah mendaek mah disuntik Pak. Iya tuh.
Atau PT gede-gede teh yang mau antara kapal lagi. Nah, eta yang nusaina ya teh di Australia. Karena mewakilnya kemana dayat hakanannya atau apa tuh. Kampung gede-gede teh gitu masing tasu. Enggak pak, bertereh paeh. Pak. Oh. Bapak ke dokter. Masuk Mang Dayat jasan. Atau aya asam-asam ke getang meong dayat ieu dipikeun ka aing. Rasanya pak. Nya asin tak asam cuk mana? Asam. Mana terek cager pak. Tos neng tos dicatat bieu. Oh, nya mohon. Punten pulpena. Kumaha dokter, teteh kudu kumaha abdi teh dokter aduh. Yo Mang Dayat bilih bade meser landongna, bilih bade eta CF nya. Tadi di aya ya teh da efek nate tinu nyamuk kene teu yang hilap meser karbol. Dikublak ya disemprotkeun ka bapaknya. Lain diinum dokter, lain diinum. Teu yang diinum eta mah karbol mah bilih ieu, bilih korera teh gitu. Nah Mang Dayat bilih cenah 2 bulan boh 4 bulan gitu. Teu cager-cager, ieu kedah dicandak KSRJ. Apa teu Mang Dayat? Anu di Bogor. Tadi dinya di rumah sakit. Sarja teh naon? Rumah sakit gila pak. Rumah sakit gila. Aing teh lagi lo itu dayat. Nah, yo di dieu teh teh kasada yo teh di dieu teh Nyut-nyudan. nyud-nyudan di dieu. Terus di dieu ayaan yo di dieu teh yo tah. Eta bahat kada anu ngadung ku dokter. Tah, ieu teh masih masih tarik yo di dieu teh yo. Tah eta nu dihandap pariksaan teh dokter, pariksaan teh nu dihandap. Tah eta mah hideung Ieu mah rada ieu mah rada cenghar. Alhamdulillah dokter. Atur nuhunnya. Mohon lah nyantos gitu bae nya Mang Dayat. Aki sing geura cager akinanya. Mohon bile ana naon nya eta wae eta ieu Mang Dayat landongna nya di peser deui kana kitunya. Ya mohon atuh kitunya. Mangganya Pak. Mohon sing cager-cager. Mang Dayat, Mangga. Mohon. Nuhun pak dokter. Mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ieu Bah, inumkeun heula ieu obat kenu tadi nya bertereh cagernya Pak. Ya. Aduh, kudu tengok pada. Ngeunah Goblok. obatna ya. Pokona mah ngeunah inum. Ngeunah inum aduh. Sok. Kada mah. Inum Bah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, tereh paeh Bapak makan penyakitna. Waktu mana-mana obat itu sakit dayat. Itu baharuk jelema bangar yang teh kena haru. Biasa banu arulin Ya eta dia. kana kalah nalir mata jadi kalah tunduk dayat punah mana. Adatna Pak. Salah obat teh dayat aduh. Tuh, bertereh Pak. Sok. Sarekeun Pak. Waduh abah jangker tereh paeh asik boga warisan boga warisan sakarang beli motor. Aduh Bah. Dah. Sina neng ka mana ieu nya? Aduh, Neng, ka mana sugan keur ulin sina neng teh nya? Ya barek paeh, Neng. Neng. Ya abah ya. Tas diobat. Duka kumaha ieu teh tas diobat. Obat naon ieu? Obat keur makan moyan. Gotong wayahna atakeun heula wayahna. Gotong. Wayahna. Aduh jadi kieu. Kumaha?